siang pemirsa, petupang dari sarang simkuring Sara dina lembur lensa. Poe ieu urang bakal ngabahas hiji tempat anu nuju viral pisan di media sosial. Sanes gunung, sanes basisir, tapi hiji kebon huwi. Penasaran kumaha endahna? Urang langsung wae kasambung sareng rencang simkuring Dinda anu parantos aya di lokasi. Wisata alam anyar nu aya di Cikoneng nyaeta wisata Kebon Hui. Jadi, wisata alam ieu teh pertama kali dibuka di awal Februari jeung langsung narik pusat perhatian masyarakat. Jadi, wisata ieu teh narik perhatian masyarakat sangkan loba tutuwuhan hias, loba fasilitas jeung loba jajanan. Tipe kahiji, jumlah nu datang terus nunjukkeun kanaekan. Ti data pengelola, nu datang ka dieu nyaeta leuwih ti 300 urang per poe. Utamana dina akhir minggu. Loba warga datang pikeun ngamangpaatkeun ruang terbuka ieu minangka tempat rekreasi anu hampang. Tapi ka ayeuna Kebon Hui teh masih aya dina tahap pangembangan salajengna. Nanging sanajan tempat ieu teh rame, biasana keadaan di dieu tetep terkendali. Kusabab biasana pengunjung teh nyebar ka sababaraha titik. Contona tempat lungguh, gazebo atawa wewengkon foto. Nah, pengelola Kebon Hui ieu teh nyarios yen fasilitas di dieu masih aya dina tahap penyempurnaan. Nanging wisata Kebon Hui ieu teh tos bisa dijadikan tempat rekreasi ringan, tempat istirahat, sareng tempat liburan kulawargi. Kalayan minat anu terus ningkat setiap poena, Kebon Hui ieu teh dijadikan tempat wisata anu anyar, anu dibanggakeun ku wewengkonna. Assalamualaikum Bapak, punten bade tumaros. Naon anu dirasakeun aku Bapak ngenaeun aya wisata anyar di dieu? Ada wisata di dia ya enak buat pedagang, penghasilan makin tambah. Kalau pengunjungnya banyak ya alhamdulillah penghasilannya gede. Kalau pengunjungnya sedikit ya kayak gini aja sepi. Nuhun Bapak. Nu kadua kumaha hareup Bapak ngenaeun tempat wisata ieu di hareupna kanggo kamajuan usaha dagang Bapak. Kapayuna ya buat apa sih? Ya kapayuna mah kange kalau jualannya buat makan sehari-hari sama buat jajan anak. Kalau musik sih nama ya lah buat sehari-hari lah jualan gitu. Nuhun Bapak, janten nu katilu naon wae kasusah anu sering karasa nalika dagang di dieu Pak? Ya kasusahan mah kalau dagang di dieu mah ya kalau ada angin besar sama hujan itu sangsara nama gitu. Siapa janten nu terakhir saha nu jadi pasar pameser dagangan Bapak? Pelanggan. Ya pelanggan. Pameser ngenu jadi ieuna pelanggan. Hatur nuhun Bapak, mung sakitu wae. Assalamualaikum Pak. Salam. Ayeuna abdi Sarah Apriliani aya di Komplek Bukit Famboyan Indah bade ngawawancara RT-na. Ayeuna abdi atau sareng Ibu RT bade ngawawancara perkawis Kebon Hui anu viral ieu. Ibu namina saha Bu? Sareng Ibu Cici. Ayeuna abdi bade tumaros. Nu pertama saha wae Bu anu ngurus ieu kebon dugi karapi kieu teh? Kaleresan anu ngurusna mah nya anu gaduh kebonna, ben gaduh pagawe-pagawena eta kitu, eta nu mengkondisikan eta mah. Teras ayeuna mah kan kaleresan nuju viral, janten aya kerjasama sareng pihak RW gitu. Selanjutnya aya ti iraha ieu kebon mimiti viral teh Bu? Di sasi Desember pas liburan musim sekolah.
dugi ka ayeuna oge masih keneh rame. Terus naon aturan kanggo pengunjung supados teu ngarusak pepelakan? Kaleresan nuju eta teh tos dibadamikeun sareng pihak kadu sareng pihak RW di RW 03. Kaleresan rapatna teh di dieu nya hoyong tentang kebersihan kan aya nu ngelola geuningannya seueur sampah tah dan akhirna teh keputusanna teh urang kerjasama sareng pihak Karang Taruna, RT, RW sareng pihak pedagangna oge anu icalan nu dipayuneun kebon hui. Nah warga di dieu karsa kebona dijantenkeun tempat wisata. Nah, salah sahiji alhamdulillah tiasa ningkatkeun ekonomi kanggo warga Plamboyan seueur wargi-wargi di dieu teh anu icalan dipayun alhamdulillah janten rame tapi di salah satu hijinya ge janten macet ta eta gitu. Kumaha cara ibu ngajaga kebersihan lingkungan saatos rame? Kerjasama sareng pihak pedagang kedah nyadiakeun kantong keresek gitu kanggo anu tos misalna jarajan kitunya kadinyakeun terus sareng ayana kerja bakti. Turnuhun ibu. Mangga. Hatur nuhun Karti Manu Parantos ngelaporkan langsung tina lokasi. Eta tadi pamirsa, kumaha unikna kebon hui anu tiasa janten tempat wisata. Kanggo anjeun anu penasaran, mangga sumping kebon hui. Tapi emut tetap jaga kebersihannya. Simkuring Sarah pamit wilujeng sia.